Wilujeng siang kanggo pamirsa sadayana. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggun kapengker ieu. Video anu nunjukkeun awewe ngudak dua lalaki anu disangka maling ucing di Medan parantos viral. Awewe eta ngudak dua maling ucing kalayan rekaman CCTV. Rekaman CCTV nembongkeun dua lalaki make motor mawa karung ti jero wangunan. Karung eta engke kapanggih ngandung ucing. Karung tuluy diasupkeun kana bagasi motor. Awewe nu boga ucing, Sonia nyebutkeun yen kajadian eta lumangsung poe Sabtu 20 November 2002 hiji. Sonia nyebutkeun yen kajadian eta dimimitian nalika ucingna teu kapanggih di imah. Sonia nyarios yen dua lalaki anu disangka nyendak ucingna tungtungna kapendak, tapi palaku ngomong yen ucingna geus dijual ka batur. Tungtungna nalika diinterogasi, palaku ngaku kalakuanna sarta nyaritakeun tempat ngajual ucingna. Tapi nalika ucing kapanggih, ucingna atos maot. Nu bogana manggihan awak ucingna dina salah sahiji karung tempat bencitan ucing. Sanggeus ngadenge beja eta, polisi langsung nalungtik eta pasoalan jeung interogasi ka palaku. Sareng ayeuna palaku atos parantos dihukum salaku tersangka sareng dihukum 2,5 tahun penjara. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring ka payunan pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring Taris Kalisya Putri munggaran amit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.